Wow. Jir, teu karasa geus minggu deui euy. Minggu teh identikna jeung olahraga, liburan nya, santai-santai. Tapi mun urang mah euy kaum rebahan euy minggu teh. Mending di imah nya gogoleran we euy nya. Tapi entong lah tong urutan urangnya ayeuna mah loba kebiasaan anu mulai halus lah sehatnya. Loba nu leuleumpangan, aya kaki besi mun di Bandung mah euy. Olahraga lulumpatan enak mah hampir tiap minggunya aya event lompatnya. Tapi eta positif sih cek urang mah. Marane ge kudu lah gitu minimal saminggu sabaranya saminggu gitu sabaraha ribu langkah lah. Gara sarehat we. Ieu mumpung poe minggu nya urang rek nyemangatan urang pribadi we ieu malah anjing marane mah cigana geus terbiasa leuleumpangan, lulumpatan. Urang nyemangatan pribadi we. Urang play video pertama tentang olahraga. Oke? Cus ya basket orang pernah bala sukanya basket poli mah kela komo 4 kali 5 kali HD kieu nagennya ya lainnya lain mah film benernya tapi nya eta defense-na alus eta teh libero anu beda baju mah pengetahuan we di poli teh aya nu hiji bajuna beda eta libero teu meunang servis cenah anjeurnya ya si ieu libero cenah tah anjing biru dihajar teu make leungeun tapi make rarai anjir menang deui tuh tilu nya sebenarnya mah nya tong disurakan teuing kieu ka babaturanna. Emang sih pahlawan maunya tapi dah aya nepi ka bengep kieu mah euy. Wah, tirani. Ya kudu jadi man of the match ya anjing di partai ieu. Eta baudakna nepi kan kamikeun beungeut tinggal itu. Anjing slow motion-na euy. Edan ieu. Nya menang tapi ai paeh mah euy. Anjir karunya euy. Heuh kitu aja ngaranna permainannya kudu aya dikorbankeun. Sieu ngorbankeun beungeutna euy, nepikeun ka pingsan kitu. Kadea eta kudu buru-buru bawa ka rumah sakit euy, palaur eta irungna bisi potong anjir. Nya bener euy. Urang pernah lalajo ieu euy di nu TV naon kitu nya. Bener emang aya euy lomba olahraga cabok euy. Cabok nya. Kuna ieu nu meunang emang sarolot sih. Anak-anak tahun 90-an mah pasti menang karena mainnya teleletik sering dicabok ku guruna nya anjing. Latihan kitu urangnya ngalaman bala lain Pak Topik tapi mah SMA Pokoknya pasahanya pokona guru fisika we dicabok teh disimpen tah beungeut teh di nu meja mun teu ngerjakeun PR teh. Cabok kieu euy. Makana geus gedena ciga kieu meureun jadi atlet. Cabok tinggal eta beungeut nepi karubah kitu. Pertandingan dinilai dari kekuatan, teknik, nepi ka pingsannya euy. Meskipun populer, olahraga ini dianggap ekstrem karena berisiko tinggi menyebabkan cedera. Tah, ieu mah tips we nya, mananeh mun dicabok entong dilawan euy, dalam artian entong masang muka keras. Leuleuskeun we euy. Nya paling pingsan mah ciga tadi. Muter patukang euy. Udah kartun anjing muter ka tukang euy. Tapi ieu olahraga cek urang mah nabet aya olahraga kieu nya. Karunya anu kadua. Jadi karunya anu kadua nu mimiti kan ngeuna seger keneh nyabok tapi ieu dibereres sebenarnya sabaraha menitnya nepi ka sadar heula kekuatanna full. Tapi orang Indonesia pasti cigana rada meunang euy mun lomba cabok kieu karena orang Indonesia mah boga tenaga dalam teh. Tenaga dalam teh euy bisa-bisa dicabok eta non panon pindah ka tukang anjing. Ieu bener euy. Urang moal euy aya pertandingan kieu dibayar sabaraha ge moal euy. Tuh. Yang ditampak harus berdiri diam dan tidak menghindar. Pertandingan dinilai dari kekuatan, teknik, dan reaksi lawan setelah kena tamparan. Seremnya. Moal entong lah manane mun misalkeun geus neangan olahraga nu hilang babari leumpang we geus leumpang tong lomba cabok anjir. Serem euy. Aneh-anehnya. Ieu lomba naon? Ieu lomba tah mending lomba nu kieu we daripada tadi lomba cabok mah. Ini olahraga profesional yang namanya timber sports. Iya, teh lomba ini adalah nuarnya. Paling ekstrim. Nuar, ieu lomba nuar tangkal. Atletnya harus naik ke atas batang kayu setinggi hampir 3 meter. Bener, cuma pakai papan yang ditancap sendiri
Dan sambil Aranehnya berdiri olahraga atas di papan, batur mah nya euy. mereka harus nebas habis batang Mun ciga paling urang atas teh pakai berbahan kapak mah gede. teh ararayang. Lu Ieu tahu mending nggak? ngurukeun urang mah Teknik euy itu nuar asalnya dari nuar batang tangkali pohon tiknya mending zaman dulu di ngurukeun euy Australia anjing daripada sama kudukian Kanada. mah. Karena pohonnya tinggi-tinggi banget. Mereka harus manjat dulu Iya, buat di negara nebang mana, bagian nya? yang tebal. Dan sekarang teknik Araneh itu dijadiin olahraga teh lomba batur mah, euy. profesional dan bahkan ada kejuaraan dunianya. Lo harus punya tenaga gede, teknik yang presisi, dan Bener-bener euy. Tapi mah kalatih kabeh ti nu moal leungeun pikiran kan kudu mikir ye mun belah mana ye nu tumbangna ti heula. Edan ieu olahraga ieu batur mah aneh urang bisa kapikiran olahraga kieu nya. Ieu naon ieu anjir? Tuh wrestling alias gulat jempol Ieu tadi. ieu gulat jempol sugan aing mah ieu papa elek-ketek-nya nu seuri eleh. Semuanya dimulai dari ide 4 orang iseng Ieu aya di batur mah anjing gulat jempol tinggal. khusus orang Inggris. Ieu mah urang lamun ngiluan ieu geus pasti meunang euy. Nah bisa menang. Suku urang roromeun anjing. Pasti luka anjing itu pas begitu andel ge raheut langsung anjing. Urang asih euy ieu mah barudak sakalian mah peung ieu ngabahas sukunya. Bisi maraneh aya nu apal ubara romeheun cik ketik di kolom komentar anjing urang romeheun geus parah euy. Urang mun aya lomba ieu urang pasti ngiluan euy. Karena sebitkeun pasti raheut anjing mun urang ngiluan lomba ieu no ieu teh gulatnya anjing panco suku aing meunang cigana euy. Urang geus parah euy romeheun euy. Menekuk kaki lawan ke sisi pembatas ialah pemenang. Anjing pageser-geser. Outrage, Tuh, yaitu terdapat 3 ronde pertama. gelo anjing bisa kieu euy. Dan kaki kanan lagi kalau mereka seri. Jangan kira ini cuma buat lucu. Anjing bener euy olahraga teh araneh di batur mah euy. Tapi salut urang euy nguliknya, ngulik. Ngan ieu urang mah pemanasanna kumaha nya mun olahraga jempol kieu terus timnasna anjing ieu mah mun timnas pelatihanna teh kumaha gitu apakah diutak-utak ngangkat naon gitu nya euy si jempol teh aing teu ngarti anjing jeung aya we nu kieu euy. Ieu biasana sok antar negara ge geus aya euy olahraga aneh kieu teh. Ieu naon ieu? Olahraga dari Finlandia ini cukup unik, disebut hobby Ah, horsing. anjing, Olahraga cai ini make meniru kuda gaya asli, orang we, euy. berkebutuhan. Dia Mereka ciga- memakai kuda buatan dan Lagi aya di urangnya, urang keleutik osok kan kekudaan urang mah tinu kertas, tinu karton ningan. Tah, ieu mah rada modern euy rada alus, huluna teh real gitu, 4 dimensinya. Dengan layaknya orang berkuda. Karena harga kuda di sana cukup mahal, maka terciptalah olahraga hobby horsing yang sejak saat itu menjadi sangat Benernya, populer di Finlandia. batur mah, Olahraga ini euy, sebenarnya aneh-aneh, mengandung unsur-unsur euy. gerakan senam dan gerakan Pada emang pemanasan senam seperti we pada pada umumnya. make hulu kudanya. Olahraga dari Finlandia. Ieu cigana mun orang Sumedang geus kudu meunang euy. Kuda rengong anjing Sumedang nya. Apa mun secara pangeran aya patung kuda. Tah, barudak dinya cigana ieu meunang lah anjing. Cuta muda lah barudak cuta muda cigana bisa meunang ieu anjing kuda rengong cuta muda ieu. Finlandia ini cukup unik. Di disebut Finlandia, hobby horsing. euy. Olahraga ini meniru gaya orang Bener, berkuda anjir. sungguhan. Mereka memakai kuda Araneh buatan bener dan euy anjing olahraga teh euy mah. Ieu aya bernama Sujitsu gulat yang ieu nya menguji tapi sama gulatnya nah. pembayaran Oh online. lain. Aturannya sederhana. Pertama dimulai dengan pertandingan jujitsu biasa, tapi sambil Iya, mengenakan naon, setelan euy. jas. Jika keduanya terus bergulat tanpa ada yang menyerah hingga Wah. melewati batas waktu, wasit akan Ieu mah, melemparkan pistol atau pisau ieu nya berarti. polisi, Siapapun yang benernya berhasil perlombaan mengambil yang lebih polisinya. dulu lalu menusuk atau menembak lawannya, dialah yang memenangkan Wah, pertandingan. ini mah mafia euy. Ini adalah olahraga unik bernama Sujitsu yang menguji Ya, siapa iya, pembunuh tapi bayaran. nah jeung kudu pistol pan tembakna peluruan eta nya euy. Papaehan ieu mah ciga gegelutan biasa we ieu mah. Sederhana. Pertama dimulai dengan Make pertandingan jas jujitsu anyangan biasa, ieu mah tapi euy. sambil mengenakan setelan jas. Mending Jika lajo keduanya terus Smackdown bergulat ini tanpa curang ada mah yang ini menyerah pada lajo hingga ieu mah. melewati batas waktu, wasit akan melemparkan pistol atau anjing pisau pistol, properti. jeung Siapapun yang berhasil peso, mengambilnya lebih pola dulu, heula. lalu menusuk atau menembak lawannya, dialah Jeung yang jeung kudu memenangkan api-api pertandingan. papaehan deui nya. Ini Tuh, adalah anjing. olahraga unik Cia bernama udah ketik ieu mah gegelutan anjing gegelutan ieu mah. Ah. Bahwa di Prancis ada Oh iya euy urang pernah nempo euy ieu. kepanjangan dari Ieu main bola tinju euy. olahraga ini Jadi dua olahraga dihijikeun ieu teh. Tuh. yang cukup aman karena para pemain dilengkapi dengan headguard dan sarung. Ieu ge sarua euy mun diayakeun di Indonesia. Yakin orang pemain Indonesia bakal asup Piala Dunia. Pemain-pemain tarkam Indonesia ciga kieu euy. Karuatan malah mah teu make sarung tangan ge sok bukbek anjing di Indonesia mah. Menjadi pertanyaan adalah apakah pemenang Tuh, ditentukan dari tingali. gol atau dari jumlah lawan yang Jadi teh tinju jeung sepak bola dihijikeun. Asli ieu mah kudu ngiluan euy barudak tarkam euy, tarkam-tarkam nu di lemurnya. Karena eta tadi anjing tarkam nu di lemur mah bolana saeutik, gelutna anjing loba jeung penontonna malahan mah anjing sok gelut euy. Kudu ngiluan ieu Indonesia. Ah, ieu lomba ngepel sia teh ieu teh euy. Tah, tingali ieu lomba ngepel ieu euy.
Tuh, tingali lomba nyikat malah ngepel anjing. Ngepel ieu mah euy soalna ting lomba ngepel, ting lomba ieu ngamplas itu euy. Tuh, tingali jeung urang heran teh nya olahraga kieu aya ieuna euy, aya naon ngaranna teh? Olimpiadena ieu di olimpiadekeun ieu tiap negara kan di Indonesia unggulna eueuh teh karena di Indonesia mah eueuh ice skating nya. Lain aya sebenarnya mah di urang ge permainan kita sebutna sorot gaplok. Sorot gaplok anjing da teu jauh peda sorot gaplok mah ku batu dengarkeun ieu kan padu adu ieu kudu kanu liang. Ieu teh kudu sondah anjing mun kanu liang mah sondah. Sondah anjing bener euy. Bisa kitu anjing ieu euy. Ieu naon jo aya krek Skotlandia di anjing. Ah teu puguh eta mah ka urang lewat ye. Ya nepak ya, nah anjing salapang teh. Oh, ya nepak lintas, ieu nya lintas dua lapang dijikeun ibu-ibu mah bener araneh euy. Ieu sabaraha lawan sabaraha ieu euy. Lain di lapang ieu tingali. Ieu mah 7 lawan 7 gitu. Tapi serunya ieu mah keur ramean, ieu mah euy. Ieu mah ramean ieu mah. Tapi halus lah ya kudu dipatut ditiru euy. Ibaratna mah mun maneh boga duit minimnya keur nyawa lapang terus sakedeung jamna. Nya geus mending ciga kieu we nungguan babaturna eleh lila, mending langsung we main kabeh anjing ciga futsal teh mah 7 lawan 7. Teu kudu badanan ieu mah anjing teu kudu aya non tong hitungan lah. Tuh aing salut si ibu ieu euy. Duit minim waktuna saeutik geus mending ciga kieu main mah Bu, halus Bu anjing. Ah, ieu balap lompatnya euy. Wah. Bodoh nya. Ieu mantah jelema mah tong sombong. Nya, fokus entong sombong, entong di atas walaupun urang teh katinge pimeunangeun. Nya tong selebrasi lah, tong selebrasi di awal. Ya kepedean nya jelema ieu. Tuh kan airna mah diguling anjing. Nya pas finish aya foto tapi tong kieu oge. Oh nya bulutuk we. Ah tong pis-pis wae gitulah anjing. Jadikan ortunya. Bener ieu Valentino Kereutik ciga kieu ye. Jeung si Dani Pedrosa ieu mah anjing Valentino Rossi tuh. Salah satu pembalap cilik di kelas mini GP euy. mengalami kendala teknis. Pareum ieu motorna pareum euy. Rantai motornya lepas yang membuatnya terhenti di tengah lintasan. Karunya euy. Namun hal tak juga terjadi. Pembalap cilik lain datang. Di berean singa tuh. Dia langsung membonceng lawan. Didukung ada loba duit anjing batur mah. Iya bener euy. Tah nu kieu olahraga mah kudu kieu sportivitas, fair play dijunjung tinggi euy. Ieu balap lompat deui euy. Ah. Pira tatanya ti Afrika mah mun balap lompat mah jarago euy. Ieu sabaraha meternya nepi ka leuleus kieu euy. Nya emang kieu fungsina olahraga mah fair play atunya sportivitasnya nu kieu euy. Lain nu garelu teh anjing. Salut urang ge. Masalah menang mah nomor sekian lah nya. Teu meunang ge nu penting mah sportif we. Tuh, katinggal euy karunya. Tuh ngabul. Geus capek cigana 10.000 kilometer mah aya ieu. Tuh geus leuleus anjir. Cing sarmangat lah geus nepi ka kuatnya. Naon ye? Kok bisa? Kejadian ini ieu mah amok ieu mah euy. Nah, menurut ama kajuri ieu mah sebuah kecelakaan dan juga kesalahan dari panitia karena kasih platform yang tidak sesuai. Itu terlalu sempit dan ada 2 tingkat. Oh iya, platform nya itu bener kurang bener. lebih Oh nya seperti salah tuh urangnya baheula pernah angkat besi teu kieu-kieu teuing tempatna euy. Aya baheula urang angkat besi anjir. Di Jang Dedi anjing angkat besi nu semen teh anjingan. Semen anjir tapaleun anjing. Minggu jadikan gawang. Nya gawang anjing tas. Bener anjing urang baheula pernah angkat besi. Salah penyu salah non panggung. 4 atlet melakukan angkatan. Tuh. Sebenarnya hal seperti ini tuh sering terjadi. Pasti lompat maksudnya kan nahannya lebih mantak dialungkeun we kurang tuman pas. Makanya kemana ada ambak mun kajuri euy. Ada yang barbelnya dibawa jalan-jalan seperti ini. Tuh. Gokil kan? Nya dia si holak euy.
halus anjing tah. Urang mah entong lah tong angkat besi euy, teu kuat angkat besi mah anjing. Ieu teh lompat jauhnya. Urang masih kene teu habis pikir euy. Maksudnya bisa kieu nya euy. Tongkat menyentuh tongkat. Ganta. Oh, eta euy. Eta euy ieu nama jadi kanu gantarnya. Ini gantar, ieu mah ke gantar kan itu nya. Badag-badag. Oh, eta. Tah ngai tah. Anjing lebari euy. Padahal mah dikatukangkeun euy. Bisa eta dikatukangkeun euy. Aya bahasan urang si Edo bisa dikatukangkeun kitu tah. Saking ku badag eta anjing kacau euy. Yeuh lompat deui. Oh ieu mah urang apal dia kontroversi sia euy Somalia euy. Ieu teh anakna pejabat sia eta ting presiden lah. Ibaratna mah nya anu kieu atlet lari pan termasuk akal nu lain mah tinggal urang lain body shaming nya ieu. Tapi teu fair play atuh nu kieu mah euy. Kuna tong diikut sertakan sedengkeun ieu pertandingan kelas dunianya eta mah. Jadi mah mempermalukan diri sendiri. Nya mempermalukan negara, ieu teh anakna menteri tuh di DG nya. Ieu kacau euy, urang nu kritik ieu ka pemerintahna nabet dikirimnya. Tong peda anak menteri anya aya cigana ngerakeun mah tong dikirim euy. Oh, beak nih barudak euy. Sakitu we lah ieu mah penyemangatnya. Ieu mah poe Minggu, poena olahraga. Sempetkeun euy tina saminggu minimal sapoe maraneh olahraganya. Ngarah teu reyon ke sekolotna. Terserah eta mah rek olahraga naon rek ciga tadi catur si Akinya kurang di bere referensi catur rek karena sesuai umur lah. Minimal leuleumpangan lah euy, leuleumpangan yang ge di gang di komplek. Nu penting mah urang mere semangat ka maneh. Kudu olahraga ngarah sehatnya. Tong po euy. Like, comment jeung subscribe euy. Ieu nya channel urang ngarah aya perkembangan we atuh ka urang ngarah rada semangatnya. Selamat hari Minggu, selamat berolahraga ti Ipin Ngacapruk. Ciao.